wabarakatuh. Sampurasun. Nakan wastabi bintang abdi absen genap abdi di kelompok 4 di kelompok abdi jantan ketua kelompok. Tah ayeuna teh abdi bade ngunjungkeun salah sahiji gedung nu aya di sekitaran di Istiqomah sareng Gasibu. Gedung nu nya loba sejarahna lah jeung kaitanna loba jeung tanah Sunda. Nya sakitu wae, tonton dulu ieu video nepi ka beres. Dina kamimitian, abdi bade ngenalkeun diri. Wasta abdi Rahmadea, absen 27. Halo, wasta abdi Asya Safira, absen 4. Halo, wasta abdi Alisa Listiawadani, nomor absen 2. Wasta abdi Miracle, absen 18. Wasta abdi Alvito absen 1. Assalamualaikum guys. Nami abdi Gisandra Juliana Irawadi, absen 10 di kelas. Sampurasun sadayana balik jadi sareng Abi bintang di dieu. Abi ayeuna bade tur ka salah sahiji gedung nu aya di kota Bandung ieu. Naonnya eta teh nya? Penasaran tuh sih. Dengan nu kaciri lingkungan nu kieu. Mana gedongna ya aduh aing mah. Kehalangan pohon ya aduh awas ya. Ayo orang ningali heula kita orang lelempangan heula di sekitaran ieu gedong. Luas. Tanya pemandangan. Loba lonte-lonte. Yang mau dijual 500-an. Itu nanti ya. Jangan masukin. Video ini kita lagi pakai iklan. Melanggar peraturan pakai gelang. Lah, salah tangan. Oke. Maksudnya lewat sebelah kanan sih. Barudak sadayana abi di dieu teh. Lain foto teh ieu mah jang. Tah ayeuna abi teh tong atos aya dina pintu asupna kajang ka ieu gedung. Anu penasaran? Boom. Di dia aya rarancang gedung sate. Gedung sate dirarancang kalawan konsep arsitektur tropis anu didamel ku J. Gerber. Rarancang bangunan ieu make gaya arsitektur Indonesia sareng Eropa. Di dia aya rancangan tampak timur. Di dia aya rancangan tampak barat. Nah di dia teh aya dimensi gedung sate. Luas lahannya nyaeta 27.880 meter persegi. Luas bangunannya nyaeta 10.877 meter persegi.
TPK 1824. Nah, di dia teh bakal menjelaskan fakta pembangunan anak kayak harga uang anak. Bahannya biasanya pakai uang gulden. Pakai 6 juta gulden. Nah, itu Ayeuna sareng abi di dieu tah. Ayeuna teh abi bade ngajelaskeun naon teh saha wae tos mimpin dina gedung sate ieu. Mimiti dina tahun 1824 di dieu teh mimiti gedung sate teh beres dibangun sareng masih kene digunakeun ku pihak Walanda. Teh aya lanjut ka tahun 1870 aya peresmian gedung sate nya eta nu dipake kajang pekerjaan umum sareng PU sareng PU jeung pengairan. Aya tahun 1842 dina masih kene di 1842 ieu gedung sate dipake ku pihak Jepang kanggo pusat koordinator kemiliteran ku bangsa Jepang teh. Dina tahun 1845 dina awal tahun dina tanggal kemerdekaannya 17 Agustus Indonesia nyatakeun kemerdekaan nya diikuti sareng pengambil alihan aset-aset pemerintahan salah satunya gedung sate. Setelah merdeka lanjut ke tahun 1948 nah aya kejadian di mana Indonesia dibentuk ku pihak Walanda teh Republik Indonesia Serikat. Mata eta dibangun ieu nu ngaranna teh negara Jawa Barat. Salah satu negara federal nu aya dina kesatuan RIS Republik Indonesia Serikat. Ka tahun 1852 di dieu teh dijelaskeun rangka-rangka jeung kabehanana teh tah logo mimiti tina pekerjaan umum nyaeta diambil tina bentuk fondasi ti fondasi tina gedung sate ieu. Tahun 1857 gedung sate dipake gede aja kantor pekerjaan umum acan jadi kantor pemerintahan provinsi jika ayeuna teh. Namun masih kena jadikan kantor pekerjaan umum nutos ngabangun loba jika contoh salah hijina dipakai kajang ngebangun komplek Asian Games komplek olahraga Gelora Bung Karno di kajang nggelarkeun Asian Games nu kaopat tahun 1980 tapi ka tahun 2008 aya opat jelema nu mimpin jadi gubernur dina ieu gedung tahun 2017 tapi ka tahun 2018 kamari pimpin ku Bapak Ahmad Heriawan sareng wakilna Bapak Deddy Miswar. Tah tahun 2017 teh dibangun deui ieu museum gedung sate teh. Jadi mimiti dibangun teh tahun 2017. Tah aya deui di di pojokan tahun 2018 ieu mimiti kene kitu. Mimiti kene kajang ngagantikeun Bapak Ahmad Heriawan sarta acan Bapak Ridwan Kamil dilantik kanggo jabatan gubernurna. Jadi sarta acan Bapak Ridwan Kamil memimpin dipimpin pelaku Bapak Sabi teh Bapak iyalah pokona oke abi jelaskeun deui dina. Nah, jadi ayeuna abdi bade nunjukkeun profil tokoh nu ngajabat jadi gubernur jeung wakil gubernur di provinsi Jawa Barat. Ieu gubernur nu ngajabat jadi gubernur Jawa Barat nepi ayeuna. Ieu wakil gubernur.
Karena gue belum masuk vlog karena sabab abdi acan masuk di on prem-nya. Jadi ieu ada orang teh mau nontonnya. Jadi ieu. Hey guys. Say hi dong to Miracle. Ya klik. Halo, my nama is yang seadanya. 7 orang pemuda gugur dalam upaya pertahanan ini. Beberapa tahun kemudian, kerangka jenazah para pemuda ini dapat ditemukan terkubur di halaman belakang gedung sate. 3 kerangka yang dapat diidentifikasi kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Sejak didirikan, gedung sate berfungsi sebagai kantor pusat Departemen Pekerjaan Umum. Mulai pada tahun 1980, gedung sate difungsikan sebagai kantor gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada masa ini pula, gedung sate mulai menjadi landmark kebanggaan bagi warga Bandung maupun bagi Jawa Barat. Gedung sate yang menjadi saksi sejarah di Jawa Barat dapat menjadi pelajaran berharga untuk generasi muda. Kemegahan arsitektur gedung sate yang penuh dengan nilai-nilai tradisional dan perjuangan dapat menjadi sebuah pelajaran dalam menghayati dedikasi, harapan, dan nilai luhur yang dapat kita refleksikan untuk saat ini dan masa depan. Gedung sate adalah karya sejarah, buah ketulusan, kejujuran, dan kerja keras yang menghadirkan karya besar yang bermanfaat bagi lintas generasi melewati batasan-batasan umur biologis arsiteknya. Teruslah berkarya Dan terus mengejar mimpi yang kita cita-citakan dan buatlah perubahan sekecil apapun menuju kebaikan dalam semua bidang untuk Jawa Barat dan bumi pertiwi. Dia ada almen bisnya mangga ini dia ya. Dah. Sampurasun. Balik lagi sama gue di sini dan kali ini gue bakal touring ke salah satu tempat Gila. Kalau di dunia teh bisa dilihat dimensi gedung sate, luas lahannya aya 2. Aku nggak bisa baca. Iya, ada 18.